Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun mitra kaum dangu mancomania di mana wae ayana. Tepang dangu deui sareng aki di acara anu maneuh nyaeta dongeng Sunda ti channel Tepas Sunda. Urang draskeun hanca anu katuna dina jejer lakon nyaeta Kiamat di Pajajaran. Ayeuna dugi ka bagian anu kaopat. Kumaha lakon satrasna urang Bandungan we sakedap deui sasarangan. Kangge pamiarsa sadayana aya bewara yen bilih aya nu bade ngagabung kana member eta Mancomania member Tepas Sunda bari ngarojong ieu channel biasa klik wae gabungnya dina gigireun belah katuhueun telah seratan subscribe iuran sasihana 38.000 pami telepat mah nu nangtoskeun mang YouTube nya eta teh kangge ngarojong channel anu bersangkutan eta channel Aki panginten channel Tepas Sunda nya. Anu janten member tiasa ngagunakeun template emoticon atanapi anu disayogikeun nya mangrupi gambar-gambar emoticon para jawara Sanjaya Anggraeni sareng nu sanesna. Oge kenging prioritas waleran komen saterasna oge prioritas muter atanapi lalajo pangpayuna nya dina siaran dongeng. Selain eta oge tiasa kenging buku dongeng atanapi e-book anu mangrupi e-book elektronik book nya anu mangrupi PDF na dongeng Sunda anu disayogikeun ke ku Aki. Tiasa engke dikintun ngalangkungan email kitu panginten. Janten kantun pencet bae gabung teras ka itu nama tiasa dipaparahnya bade ngangge naon angge aya tampilana dina YouTube didinya dina seratanana kantun dipilihan wae panginten gitu eta teh bantosan ti YouTube panginten timang YouTube nya kumargi Satyana ketinggal naseur komenan rame wae gitunya dongeng Sanjaya utamina dongeng Tepas Sunda saleresna mah kedah anu 15.000 subscriber kaluhur nu dipaparinan membership teh atau berlangganan atau gabung eta. Tapi Aki Tepas Sunda nembe 5.000 langkung parantos disayogikeun eta ku YouTube nya bager ningan karunyaeun meureun. Kitu pamirsa mangga anu bade gabung kantun klik gabungna teras syarat-syarat atanapi naonana di centangan we nya kumaha karesep kumaha anu menyesuaikan eta nya tiasa ditinggal dina daftarna. Hatur nuhun kana atensina perhatosanana oge sadayana nya pangrojongna pados teu nyangkolong kana waktos mangga urang teraskeun deui dongeng nanya prung Dewi Rebab Kancana Ki Bango Bodas Jek Anggraeni bari rangku hormat ka Dewi Rebab Kancana jeung Ki Bango Bodas
Tapi Dewi Rebab Kancana jeung Ki Bango Bodas ukur netep ku tetepan kosong ka Anggraeni. Duanana kawas anu teu wawuh ka Anggraeni teh. Nah, anjeun teu ngahormat ka kuring ha? Ceuk si awewe baju kulau anu nyeklan cangklong udud. Hampura, kuring mah ukur ngahormat ka jalma anu kuring wanoh sarta umurna leuwih kolot ti kuring. Walon Anggraeni. Si Wanoja teh seuri tuluy ngenyot udud tina cangklongna. Haseup diserbungkeun tina liang irungna, tapi anehna haseup Bodas teh diseseup deui ku si Wanoja tepi ka erep taya nu nyesa. Sakuduna ge anjeun teh ngahormat ka kuring, sabab kuring ieu atasan dua jalma eta. Rada ngagebeg Anggraeni teh ngadenge caritaan si Wanoja. Memangna anjeun teh saha? Kuring anu katelah widadari daun sorga. Salah seorang pangagung di kerajaan Candrapura. Oh, anjeun teh baladna si lutung kolot eta. Cek Anggraeni bari nunjuk ka mat bewok anu masih diuk di taneuh. Bewok, anjeun teh medok ngalawan eta Wanoja? Aduh, ampun Nyi Mas, abdi teh kateter. Margi tanagi abdi seep diangge tarung heula panan ngalawan baturna tuh. Tos dilumpuhkeun tuh ngajongkeng tuh. Ku abdi teh ngajoprak di handapeun tanggal caringin tuh. Lamun kitu Ki Bango Bodas ubaran tah si bewok. Dewi Rebab Kancana ringkus eta Wanoja. Keun kuring anu bakal mawa Wanoja bayu kayas eta anu ngajoprak di handap caringin mah. Geus ngabagi tugas kitu mah. Wanoja baju kulau alias Dewi Widadari daun surga teh ngablasat ka handapeun tanggal caringin. Ki Bango Bodas langsung ubaran mat bewok ku jalan nyalurkeun hawa murnina ngaliwatan dampal leungeun anu tempelkeun kana tonggongna mat bewok. Dewi Rebab Kancana ngagajleng ka hareupeun Anggraeni. Anggraeni teh rek ngahalangan nyaeta ka Dewi Widadari daun sorga nyegah manehna supaya henteu mawa Widadari kembang kayas. Tapi gerakanna dihadang ku Dewi Rebab Kancana. Sedangkeun awakna Widadari kembang kayas megancang dipanggul dina tak-takna Widadari daun sorga. Ki Bango Bodas bewok lamun Dewi Rebab Kancana kadeseh bantuannya karepuk eta Wanoja. Ceuk Widadari daun sorga sanggeus mere parentah kitu mah manehna ngajorelat ingkah ti eta tempat bari mawa Widadari kembang kayas. Anggraeni rek ngulebat pikeun ngudag ka Widadari daun sorga, tapi hiji angin tenggelan jarak jauh ti Dewi Rebab Kancana ngahalangan paniatanana. Anggraeni jadi ngagajleng ka luhur tuluy salto 2 kali pikeun nyingkahan angin anu ngadius tarik ka dirina. Anggraeni ngarasa reuas kunaon sababna. Dewi Rebab Kancana jeung Ki Bango Bodas katempo melaan jalma-jalma jahat anu ngaku urang-urang karaton Candrapura. Dewi Rebab Kancana, kunaon narajang kuring? Dewi teh hapanan sagolongan jeung kuring teh. Anu sakuduna ge ngabasmi kajahatan lain kalakah melaan maranehna. Urang sakabeh kudu tunduk kana kakawasaana Prabu Samagahajaya.
mantena anu bakal ngahijikeun Nusantara nuju kana kamakmuran sarta katentreman. Walon Dewi Rebab Kancana bari paneutupna tiis kawasan utemi bandara sanaon-naon. Nah teu salah dedengean kuring teh. Prabu Samagaha Jaya teh apanan Pangeran Samagaha. Dedengkot golongan hideung anu ku urang diperangan. Nah ayeuna Dewi tunduk kana kakawasaanana. Prabu Samagaha Jaya teh raja urang sadaya. Mantena ratu adil anu mawa kahararjaan pikeun umat manusia. Ayeuna keneh anjeun kudu milu ka karaton Candrapura. Teu kuring moal milu sarta moal biluk ka musuh Dewi. Mendingan oge anjeun gancang sadar sabab anjeun geus salah jalan. Lamun anjeun teu nurut, anjeun bakal dicangkalak. Cuk Dewi Rebab Kancana. Kituna teh bari awakna langsung ngalayang ka hareupeun Anggraeni. Leungeun katuhuna anu nyeklan panggesek Rebab ngababad ka hareup, angin tarik ngagelebug ngagulung ka arah jawara pedang Dewi. Anggraeni satekah pola ngabentengan dirina ku jurus Dewi Pedang Nadah Ombak. Wut des. Angin serangan Dewi Rebab Kancana katahan. Tapi Dewi Rebab Kancana gancang maju bari ngabawadkeun panggesek rebabna ka arah beuheung Anggraeni dibarengan ku hiji tajongan anu ngarah kana beuteung. Anggraeni gentak ngagajleng mundur bari langsung nyabut pedangna. Sawaktu Dewi Rebab Kancana ngudag bari ngabawadkeun deui panggesek rebabna, Anggraeni ngagerakeun leungeun katuhuna sinar beureum ngolebat mapag panggesek rebab. Sigana bae Dewi Rebab Kancana teh apal lamun panggesek rebabna lain tandingan pikeun pedang Mustika Dewi. Manehna langsung narik mulang seranganana saterusna ngagejleng mundur bari mundur Dewi Rebab Kancana ngagesek rebabna. Barasat aya sinar bodas semu koneng panas kacida anu ngabarasat meber ka arah Anggraeni. Anggraeni gentak ngajaul ka luhur tuluy salto sababaraha kali. Sinar bodas semu koneng teh labas di sahanapeun Anggraeni. Wus bledag bered kerekek kubrak. Tangkal Ki Hujan satangkep jalma dewasa penggas kababad ku sinar bodas semu koneng. Potonganana rapih sarta tutung ngelunkeun haseup hideung. Ningali serangan Dewi Rebab Kancana nu geus bener-bener rek ngala kana nyawana. Anggraeni geus teu satengah hate ayeuna mah pikeun ngalawan. Tadina mah Anggraeni teh masih ngahargaan sarta ngaragangan ka Dewi Rebab Kancana kusabab salian sagolongan Dewi Rebab Kancana teh sobatna Sanjaya nu jadi lanceuk sapagurona. Anggraeni ngablesat awakna maju bari puterkeun pedang beureumna. Hiuk wut angin panas ngagelebug ngurung ka arah Dewi Rebab Kancana. Dewi Rebab Kancana gesekeun deui rebabna barasat deui bae sinar bodas semu koneng ngabarasat. Leuwih tarik tinu tadi. Anggraeni ngablesat ka belah kenca bari langsung ngababadkeun pedangna dina gerakan Dewi Pedang Mapas Gunung. Pedang beureum nyerepet ti gigir rek megatkeun cangkengna Dewi Rebab Kancana. Dewi Rebab Kancana gentak mundur salengkah hiuk wut plos. Babadan pedang beureum lewat ukur satengah jeungkal dina cangkengna Dewi Rebab Kancana. Tapi najan kitu hawa panas manerakab nyaksrak kana bagian cangkeng Dewi Rebab Kancana.
Dewi Rabab Kancana mundur bari ngerahkeun hawa murni kana cangkengna pikeun ngusir rasa panas anu terus nyaksra. Anggraini muterkeun badana bari najongkeun suku katuhuna ka arah beteungna Dewi Rabab Kancana. Anu harita can bisa ngawangun kuda-kuda anyarna. Hiu jebrod. Dewi Rabab Kancana kadorong mundur ti lengkah. Anggraini teu micen kasempetan manehna kudu buru-buru ngarubuhkeun salah sahiji lawana. Sabab teu mustahil dua urang anu sajena bakal milu ngarepuk ka dirina sabab tadi ge kadenge diparentah ku widadari daun sorga. Sinar beureum ngolebat ngarah kana dada Dewi Rabab Kancana atuh daek teu daek. Dewi Rabab Kancana anu kuda-kudana masih pajengjar teh kudu nakis serangan pedang lawan ku panggesek rebabna. Hiuk wut bret panggesek rebab potong sakaligus. Tapi Dewi Rabab Kancana salamet manehna sempat ngagajleng mundur ngajauhan. Bener bae sangkaan Anggraini teh. Ki Bango Bodas ngagajleng maju. Kitu deui Mat Bewok anu geus jag-jag deui. Mat Bewok maju bari ngababatkeun bedaug silayung beureum sedengkeun Ki Bango Bodas metahkeun jurus-jurus andalanana nyaeta jurus-jurus manuk bangona. Di huruf kutiluan Anggraini jadi kadese. Ki Bango Bodas gerakana gancang kacida sarta angin seranganana mawa gejed kana gerakan lawan. Sedangkan ari si Bewok ngulinkeun jurus-jurus bedaugna anu kawentar ganas pibahayaeun. Katambah deui ku serangan-serangan Dewi Rabab Kancana anu narajangna ti kajauhan ngagunakeun rebabna anu ayeuna mah dipetik ku Ramona. Tapi sanajan teu ngagunakeun panggesek rebab, sinar bodas semu koneng teh tetep ting barasat tina rebab anu dipetik ku ramo-ramona Dewi Rabab Kancana. Sanajan nyekelan pedang Dewi sarta mibanda jurus-jurus Dewi Pedang Dalapan Mata Angin, tetep bae Anggraini teh kadesek ku lawana sabab tilu urang lawana teh lain lawan enteng-enteng. Utamana mah Dewi Rabab Kancana jeung Ki Bango Bodas anu kaasup tokoh kahot dunya pasilatan nu tangtuna elmuna luhur sarta mibanda sagudang pangalaman dina hal padungdung. Harita Anggraini ngawangun jurus amukan 1000 pedang pikeun narajang ka arah Mat Bewok sanggeusna manehna lolos tina panarajang Ki Bango Bodas sarta bisa nakis bedaugna Mat Bewok. Congo pedang jadi katempo ngalobaan ku Mat Bewok bakat ku gancang-gancangna serangan ngaruntuy jurus amukan 1000 pedang. Mat Bewok ngagajleng mundur bari langsung muterkeun bedaug panjangna war trang sawaktu Anggraini maju sababaraha serangan pedang beureum katakis ku bedaugna Mat Bewok. Anggraini terus ngarangseg maju sinar beureum terus kokolebatan muru ka arah Mat Bewok. Tapi ngadadak barasat dua sinar bodas semu koneng ngabarasat ngababad ke arah Anggraini. Dewi Rabab Kancana anu panarajangna ngagunakeun sinar panas ti kajauhan nyaeta tina petikan kawat rebab saktina atuh kapaksa Anggraini teh narik seranganana. Manehna ngagajleng mundur bari muterkeun pedangna. Sinar bodas anu kahiji mah ngahanca kana tangkal di belah kenca tapi karubuh sabab bisa digiwarkeun ku Anggraini. Sedangkeun sinar bodas semu koneng hijina ditakis ku pedang Dewi. Wes werdes sinar bodas semu koneng bisa kabendung. Sanajan awak Anggrainina kadorong ngajungkel ka tukang. Barang rek hudang
Anggraeni kaburu datang serangan Ki Bango Bodas. Ramo-ramo Ki Bango Bodas anu ngawangun pamatuk Bango ngajetruk pisan kana walikat jeung leungeun kencan Anggraeni. Hiup truk truk. Awak Anggraeni belah kenca ngadadak kaku, regeng teu bisa pikeun digerakeun. Ki Bango Bodas rek ngalancarkeun deui seranganna. Ti belah hareup Mat Bewok oge ngadorongkeun dampal leungeun kencana, ngirimkeun tenggelan angin jarak jauhna. Sedengkeun Dewi Rebab Kancana geus siap-siap pikeun metik rebabna. Dina kaayaan anu genting pikeun diri Anggraeni. Ngadadak hawa jadi karasa tiis. Seor gelebug. Galombang angin tarik kacida anu kacida tiisna ngabesot tarik ke arah Ki Bango Bodas, Mat Bewok jeung Dewi Rebab Kancana. Ki Bango Bodas langsung mundur tuluy sila, awakna ngadeg-deg kawas anu kabulusan, manehna langsung nyalurkeun tenaga jero jeung hawa murnina pikeun ngalawan hawa tiis anu nyaksrak ngarasuk ka sakujur badanna. Mat Bewok mah ngajungkel ka tukang, manehna mah teu meragan secara langsung tenaga jerona. Sabab sawaktu datang angin tiis teh manehna mah keur ngaluarkeun tenggelan jarak jauhna. Bari bibirna biru gentel Mat Bewok ngadeg-deg, aya getih kental ngalay dina sela bibirna. Manehna gancang sila sarta ngerahkeun tenaga jerona pikeun mulihkeun badana. Dewi Rebab Kancana anu masih katempo tenang, salian ti tanaga jerona paling luhur manehna mah nangtungna paling jauh. Jadi tepati kapangaruh ku angin tiis anu ngadadak nyampe. Sanajan kitu ge cicing-cicing manehna ngerahkeun tanaga jerona pikeun nahan hawa anu kacida tirisna. Harita digigireun Anggraeni, nangtung saurang jajaka make baju bodas, palebah dadana ngaliglag sabab bajuna teu dikancingkeun. Si jajaka beungeut kasep buukna jabrig satak-tak. Sirahna make dudukuy samak pandan. Dina tak-tak katuhuna nyampai rancatan tinawi koneng anu tungtungna ngait kana tanggungan bajigur. Anggraeni nyimpen pedang kana sarangkana, saterusna leungeun katuhuna notok leungeun jeung walikat kencana pikeun ngabuyarkeun pangaruh totokan Ki Bango Bodas. Hatur nuhun salira parantos kersa nulungan abdi. Ceg Anggraeni kasih jajaka kasep anyar pinanggih anu bieu nulungan dirina. Tos janten kawajiban bapada urangna silih tulungan mah. Ari nu tiluan eta teh saha? Tanya si jajaka. Maranehna teh jalma-jalma karaton Candrapura ngaku nama anu ngahaja newakan para jawara pikeun diajak asup ngagabung kana golonganana. Sing saha nu teu daek bakal dipaksa atawa dirogahala. Sobat kuring cikene ditewak teu kaburu kasalametkeun dibawa ku salah saurang ti maranehna. Walon Anggraeni jalma-jalma jahat lamun kitu mah. Nyai mah deureuh heula we nya. Keun kuring anu bakal nyang hareupan maranehna. Cek si jajaka bari ngecageun tanggunganana, saterusna maju salengkah ka hareup. Sakedap dupi salira teh saha? Tanya Anggraeni. Sebat bae ngaran kuring Wiratama. Abdi Anggraeni. Si jajaka nu ngaku ngaran Wiratama teh imut ka Anggraeni. Saterusna maju ngalengkah ka hareupeun anu tiluan. Jajaka, saha anjeun? Sebutkeun ngaran jeung gelar anjeun. Anu tumanya teh Mat Bewok, anu harita geus pulih sarta nangtung panghareupna. Ngaran kuring mah Wiratama.
jalma-jalma mah nyebut ka kuring teh Jawara Gunung Salak. Walon si Jajaka nu tayalian Wiratama alias Jawara Gunung Salak, muridna Aki Musadik alias Dewi Popolah ti Kahyangan. Masih emut ka Wiratama pamiarsa. Kaleresan ye ngiringan ngalalakon sigana mah di buku Sanjayanya bakal rame ya. Mat bewok tepi ka mundur ngalengkah ka tukang barang ngadenge gelar Jawara Gunung Salak disebut ku si Jaka. Dewi rebab gancana Ki Bango Bodas, poe ieu urang bakal menang hasil anu mujekil. Ieu Jajaka teh kudu langsung disetorkeun ke Kanjeng Prabu Samagahajaya. Sabab manehna kaasup Jawara nu luhur elmuna sarta keur tenar deui di dunia pasilatan tatar Pasundan belah kulon. Ieu Jajaka bisa nambah kekuatan anu hebat pikeun pasukan Candrapura. Rejeki gede ye. Hayu urang ringgus babarengan. Ceuk Mat Bewok. Mat Bewok ngagajelang miheulaan narajang ka Wiratama bedaugna ngadius ka arah tak-tak Jawara Gunung Salak. Wiratama gentak ngawangun jurus katel pacantel pigelang leungeun katuhu Mat Bewok anu keur ngaheumbatkeun bedaug ditewak sakaligus ku leungeun kenca. Saterusna awak Wiratama teh muter 180 derajat ka hareup bari ngadiuskeun langsung siku katuhuna ngalakana careha Mat Bewok. Hiu cidak. Ayo! Mat Bewok anu kawentar weduk jeung kuat harita ngagoak awakna ngabangkieung. Samemeh manehna bisa ngimbangan badana tenggelan sodor kejo Wiratama geus ngagebro kana pundukna pisan. Hiu kedruk awat solontod bru Mat Bewok labuh ngudupung. Awakna nu teu teh teu kuat teu nahan tanaga jero inti saepi milik Wiratama anu disalurkeun kana leungeunna. Ki Bango Bodas teu cicingeun ningali Mat Bewok namru ku sagebrakan manehna maju. Jurus Bango nyamber bancet dipetahkeun. Leungeun katuhuna nu ngawangun pamatuk Bango ngadius tarik ka arah dada kenca Wiratama. Tapi Wiratama sakilat ngakiwar ka kenca. Bari langsung males narajang ku tenggelan sodor kejona ngarah kana puhu ceulina Ki Bango Bodas. Ki Bango Bodas ngagajelang mundur, tapi ukur pikeun ngawahan bari nyingkahan panarajang lawan. Saterusna mah manehna teh maju deui. Ayeuna mah dua leungeunna meta sakaligus ngarah kana dada belah kenca jeung belah katuhuna Wiratama. Wira gancang ngawangun jurus nyuaikeun sereh ngorehkeun laja. Dua pigelang Ki Bango Bodas anu ngablesur ngarah kana dada kenca katuhuna disuaikeun sakaligus ku leungeun kenca jeung katuhuna. Sedangkeun suku katuhuna Jawara Gunung Salak ngadius ti handap. Anu teu salah deui ngacebrod pisan kana kantong menyana Ki Bango Bodas. Hiu jabrod. Ki Bango Bodas ngudupung adug songkol bari nungkup boboganana anu kalecina ngadadak laleungitan. Dina kayan kitu corelat jeleg aya saurang awewe tengah tuh datang ka belah dinya bari ngelek boboko jeung nyuhun nyiru dina sirahna. Si awewe tengah tuh anu masih gelis rancuni teh di samping jangkung make kabaya koneng. Heula garelutna ieu garelut wae ieu. Geraja-rajan heula. Mumpung ibi dongkap ieu tah. Ngabakal ieu tah cucur tuh aduh bandros. Gorengan gehu misro comro lah pokona mah sagala dicanak ayeuna mah tah. Mangga cireng oge aya tah cilok sakantena. Janajan heula pamiarsa ulah aralohok-hok cai. Dedeh. Pohara pamiarsa.
kunorojolna Bisarwiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Lalakon kiamat di Pajajaran bagian anu kaopat cag urang cekapkeun heula dugi ka dieu. Urang teuneun heula diandelem sieum geusan sampureun urang tunda dihanjuang geusan alaeun pamiarsa lalakon kiamat di Pajajaran bagian anu kaopat urang cekapkeun heula. Hatur nuhun kasadayana para mitra kaum dangu nu parantos satia mancos satia ngadangukeun satia ngarojong kana dongeng-dongeng akinya. Hatur nuhun pisan. Bilih bade anu ngarojong janten member atanapi langganan atanapi janten membershipnya dina channel Tepas Sunda tiasa diklik wae seratan gabung anu aya dipalih katuhueun seratan subscribe nya. Anu gabung gaduh prioritas lalajo paling payun dina samak kebuyutan. Teras tiasa ngagunakeun emoticon atanapi pamflet jawaranya para jawara saterasna oge kenging prioritas waleran ti aki secara langsung upami aya patarosan atanapi hal anu penting. Saterasna oge bakal kenging bonus gratis PDF atanapi ebook dongeng Sunda akinya anu bakal dikirimkeun ngalangkungan email mangrupi buku elektroniknya sanes buku cetak kumargi abot kedah kuram kirim buku cetak mah. Kitu pamiarsa mangga anu bade ngarojong kana gabung member atanapi langganan channel Tepas Sunda tiasa diklik seratan gabungna. Teras gabung carana kantun diisi wae nya atanapi didaftarkeun kitu nya. Hatur nuhun perhatosanana, hatur nuhun oge rojonganana. Aki bade ngabsen heula nu parantos hadir kamari nya. Aya saha wae atuh di bagian anu katilu. Kang Ade Sukarna, Kang Yana Suryana Cibaduyut teh nya Arema kos 80-an Cianjur. Urang tanjeurkeun budaya Sunda. Wilujeng Kang Yana hatur nuhun. Kang Wa Tasik Tata Sumitra oge hadir. Amin, hatur nuhun pidoana. Kang Asep Surosman oge hadir. Ti antap panitianya manco kopi mana kopi ya prung sok urang ngaropi. Teteh Nur Aini Silvina Dewi oge Kang Kamil Firdaus di Kota Bandungna. Amin ya robbal alamin. Mamah Andri Maulana teh hilapnya selalu manco hadir. Hatur nuhun lopena. MG oge ka Edi Kanta ka Edi Kang Edi Kantanya. Waalaikumsalam. Tika Somolang Subang. Kang Anjar Wibawa teh hilapnya. Jawara tanpa tanding Bisarwiti. Teh Ilma Rahmawati Cianjurna Kang Jam-Jam Nurjaman oge ti Bandung Kang Sanama 17 genep. Ki punten dugikeun ka Sanjaya supados muli heula kagalunggung ku abdi di WA mung taya sinyal margi nuju di alam gaib ngudag siluman 7 nyawa. Sumuhun ya teh. Di kamari di WA ku aki teh teu acan aya kabar. Nuju ngudag keneh panginten. Ka Teteh Esther Adelit oge satia ngadangukeun Kang Herman Kian Santang sami hatur nuhun. Mbah Agus Setiawan di Jatihandap anu teras ngabandungannya. Manco teras prung Kang Nana Samsudin di Bandung teh Wiwin oge ti Subang Taiwan Kang Deden Ruslan oge hatur nuhun. Ti Cililina nya. Teteh Rokaya Teteh El Hatman 143 Cianjur Mekahna Kang Jubed Abdul Latif papunten ki. Tiasa teu medar ngaguar lalakon judulna Jawara Sagara Kidul. Hatur nuhun mugi aya dina kawilujengan ginanjar karahayuan amin. Sinareng kawaluyan cocok pisan mun seguaki di guar sumun insyaallah. Kumargi tos remen pisan asana. Jawara Sagara Kidul nembe tamat ku almarhum Mang Bar nanya kamari di Pedar. Teras ku Nusanes di Kumang Dedi Pamitel Patma Parantos di Kumang Jaya Parantos janten ke hiji-hiji nya.
Nyi Iteng atur nuhun nu Ciprui teh ka Teteh Hanita Parel oge. Anu Satya Calik Teh Cucu di Ciamis Cihaur Beti Kang Din Baharudin anu tim palihan Majalengkana atur nuhun pisan. Kang Dudi Wiguna, Kang Prabu Arjuna ti Banjarna, Kang Agus Sumantri ti Garutna, Kang Imar Pising, Teh Linda Imut oge, Teteh Enji Pandeglang atur nuhun, Surya Udud, Teteh Intan Ramadhani Garut, Kang Nugraha Bewok ti Palihan Serang, amin atur nuhun pidoana, Teteh Tami Maliha oge ti Ciamis, Teh Iis Yuliani Cianjur Mekah, Kang Anang Brahma ti Jatinangor, amin atur nuhun. Kang Dudi Wiguna oge amin atur nuhun. Kang Satya Budi bari ngobdut rasnya atur nuhun. Kang Etobli atur nuhun. Yogi si Jetut Kiriwil Kang Yogi nya di Purwakarta. Kang Komarde waalaikumsalam. Rampes amin ya rabbal alamin ti Sumedang. Teteh Yulinda Belia ti Tasikmalaya. Kang Deswardi ti Cianjurna amin ya rabbal alamin. Kang Undal Kapanyawangan oge anu piski mugi daramang sadayana tambih barokah rezeki gambil urusan tiasa angkat haji sareng umroh amin amin ya rabbal alamin. Kang Ode Mulyono oge ti Cimahi, Kang Ramo di Dubai, Kang Sidik Effendi ti Bandung Gigir Bangirnya tenun. Kang Omen Cilengsi, Kang Sena Edi ti Sumedangna, Kang Supriyatna alias Ki Jablot nya ti Tenjo Bogor. Kang Pandawa Ponsel atur nuhun pisan pantos hadir. Pahru SM hadir. Waluya dongeng Sunda, Waluya Sunda sehat barokah Kang Yaki saparakanca amin. Kang Paridemit Wah atur nuhun ti Bandungna, dongeng Sunda kiamat di Pajajaran Rameki atur nuhun. Kang Taufik Abadi Kircona atur nuhun. Kang Wawan Setiawan oge ti Dubai, ki tokoh-tokoh lawas kaguar deui hatur nuhun mugi aki sehat walafiat dina kabarohan sumun amin. Kang Datang Somandri oge ti Palubuan Ratunya, Kang Dule Cimong ti Agrab Binta teh Cianjur Kidulnya. Tras manco Kang Dadang Sudrajat alhamdulillah tras manco dina jejer lelakon enggalnya amin ya rabbal alamin. Ti Antapani Kang Dendi Cibatu alias Opang Satria Tea mancot ras Kang Padilah Muhammad dan Tedi Iswahyudi, Kang Ade Goler Cibarusah Sindang Mulia Indah, Kang Aden Jalu ti Palihan Pandeglang, Kang Beni Hendarman nya ti Cimahi Tea turnuhun. Kang Rasidin Jet oge ka Ayah Carga ti Palihan Karawang amin ya rabbal alamin. Kang Asep Sepuluh PR Cimahi, Kang Asep Suherman ti Bekasi amin amin ya rabbal alamin. Pidoana saya pisan hatur nuhun. Kang Reza Ali Rahman, Kang Wartono Sanukri Tiriona, Teteh Sunarti Narti ti Pangandaran mugi akhir parinan kesehatan amin. Kang Nana oge atur nuhun. Rizky Variasi Tras Samiaji Channel, Ki punten sateuacan Ki pami tarungna Sanjaya sareng Durmala Sanca diteraskeun teu dina seri nu ieu sumuhun atuh tapi masih lami nya nuju udag-udagan heula. Kang Hendy Rustandi, Kang Jack Tea Priuk, Kang David Andrian, Kang Rahmat Hidayah. Sakit nu kapihatur aki namit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios jaga hanca.